ngaran? Sata. Pasarta. Heeh, itu berarti nya dituliskeun. 42. Ke-42. San merdekanya. Tan, yang kayaan baheula bertempel 25 ge paling aya ke 25. Batak di Pak. Heeh. Kijisan. Tah tokoh-tokohna. Izuki Nurman, Madasim, Persrija. Tah tokoh-tokohna Persrija. Baheula mah warit. Ke zaman Belanda di Pangaralut. Di imah. Oh. Anu setengah bulan ewang ka ditunggu dulur mah. Kalut. Yeuh imah. Urang mah bapaknya mengendong saputing di kawao. Ngendong saputing kalut nyilib. Da nyingsieunan. Ieu cenah bakan hukum makana gucek sareupna. Rek sareupna hujannya gebret-gebretnya. Can aya listrik kan. Punten. Jalan ge amblongan. Ta jalan eta teh. Anu ka ditu bae masjid damai nya. Semat kieu dan kebo. Teu kimarna teh nya heueuh. Ayeuna cenah bakan dukuh cenah ulah aya jelema cenah rek make pron perang. Can teu sieun nya. Jelema keur sieun sing-sieunan. Anu gering kudu digandong cenah lolong kudu dituntun cenah kitu nya heueuh. Nya kapaksa urang nya kalut tak kalau kawao. Kalut urang kawao geus teu kudu dituntun ku kolot. Keur kalut teh mah sawah galengan hudang gede-gede hudang. Wah-wah ge mesti pae ku atuh ka kawao mesti pae ku dapuran awi. Nya eta kalut teh ka imah Ki Icin. Kadulurna bibi atuh ka urang kawao Mang Suandi. Tadi itu Icin ka kawao. Manehna urang datang urang mana mangkat. Ka mana mah? Sebut pajau kos pajau jauh ngendong. Pajau jauh ngendong. Imah mah kararosong. Kararosong. Tah sapoting teh pola teh nya mun sapoting balik teh. Tah subuh rek mawa sapi teh. Da geus aman. Neang bisa balik lah cenah tong terus mawa sapi jangon malah segal ti dipa di dinya. Jangon sapi teh kukolot teh. Emak da boga sapi harita mah sapi. Kayak barang gitu teh nya heueuh. Ieu teh eueuh jelema kosong, bahkan dukuh teh paralut undaya teu ieu mah di ditu. Ki Marga tugang ditu. Ka ditu Ki Nurman. Ieu rek ngejo teh kolos da eueuh. Korek eueuh naon nya ngalangan sunu ka ditu. Eueuh jelema. Ya kempling. Mana da kolot aya di imah nya. Urang dukuh mah kalut tah tong golongan Ki Nindar hampan loba kebon nya. Aduh dicangcang di lahan urang. Di lahan kolot. Nama sila bakal tangkalan tanggal ketapi gula gede nya tangkalan. Ieu teh karang kosong untu. Bon kosong bon awi. Taldu barang gitu teh heueuh. Udah ada dicangcang tinggalkeun kebo teh. Nguruskeun. Nya pan kolot saya di imah nya. Tah bae istana Tegal kebon aya kebon jagongna urang dukuh teh dinya. Tah kebon jagung ka bijil sami babar dipake maharaban kebo atau kebo urang. Manehna di kebun manehna tinggal manehna eueuh nya udah dicangcang doang menang beberapa tingnya.